naik lebaran kantor tutup kabeh, bupati nyumput di udag-udag tim sukses. Bener tuh. Kepala dinas nyarumput loba nu ngalet nganterkeun proposal lebaran. Jelema salat bener tuh puasa ya. Tim sukses bupati jeung tim sukses gubernur ngamuk kabeh. Oh kaingetanana ka aing teu sarung acan duit eueuh. Aing ngomong singgorowok bupati teu meunang korupsi, gubernur teu meunang korupsi, tapi lebaran nggak bagi kudu saber-gaber krek duit di mana iroh. Engke ganti tim sukses kalimatna. Alhamdulillah Pak Bupati teu ngabagi sarung tapi jalan arah. Alhamdulillah Pak Bupati teu ngabagi sarung ayeuna mah sakola teu mayar. Alhamdulillah Pak Bupati teu ngabagi sarung layanan kantor pemerintah geus teu make duit. Alhamdulillah Pak Bupati teu make sarung da bupati nage make sarung nu kamari.